Kan lamun jalmi jarang sodako rasa ngapi milik teh beki agung. Jalmi seueur harta banda tara disodakokeun beuki kasieun ku harta bandana. Rasa ngapi milik teh beuki ngabadagan. Jalmi seueur ilmu tara disodakokeun rasa ngapi milik kana ilmu teh beuki ngageung. Moal bakal dibejaan wayahna da urang ge ilmu ieu teh diajarna ge. Apaan rasa ngapi milik teh beuki ngageungan eta. Namarukan beak sabaraha duitna kuliah ieu teh tasih kitu maksana teh. Padahal mah sadayana ge kadar titipan kan. Bade ilmuna, bade kadaekna, bade kabisana, bade sanes kantena ge da kadar titipan. Bujeng-bujeng harta banda bet anak pamajikan ge kadar titipan kan. Tah sakur-sakur titipan kada disodakohkeun dugikeun ka kumaha? Saena mah eta teh dugikeun ka koreda saena mah gitu. Saena mah kada dugikeun ka koreda saena teh. Ciri urang tos koredas ku sodako kumaha cing bakalnya sahiji perasaan dina hate eta mah teu tiasa dibangbalerkeun teu tiasa dikepeskeun tarik eta beuki koredas teh beuki tarik rasa eta teh rasa naon cing rasa hoyonggo pendak jeung pangeran tah eta teh ciri koredas gitu. Upami urang teu acan koredas moal waka muncul rasa eta teh margi katutupan kene ku rasa ngapi milik katutupan kene rasa eta teh ku rasa ngapi milik kitu tamadak sodakokeun dugikeun ka koredas ciri koredas naon nyesa we hiji perasaan anu perasaan eta teh tiasa dibangbalerkeun teu tiasa digentos teu tiasa diupahan nagih we rasa eta teh hayang go penak jeung pangeran. Meniku ese-ese tuh ini bang baler teh si rasa eta teh gitu tah.